desa pamimpin teh pamimpin orang laki teh pamimpin dia tawewe ngaras banget mua ngaracun aing ka pemajikan mua mikir barang kotor lagi terus dibersihkan lah bibi mikir kalian dari bersihan lah baik ada duanya tengah bersihan mikir anak itu dari Indonesia itu kejemur ke kain iya jemur siksa baru kembali jadi ke kain lain kamu punya sudah sabaroge aya waktesna dulu ongko uang-uangan kain siksa baru pepijak derikeun penyurian anak jadi ku kaulah ditaruh saking nyai kunaon nangis nyata cenah kaulah teh dek wangsul ngan jauh teuing teu rudeung kaulah teh diusir ku salaki doh aya nu luas baris sari nul jelema geus tidak luas aduh eta ngadak-ngadak kaulah hate leuleus leuh kapukai bunan kapas kahujanan kakara saumur hirup kaulah ninggal istri cacak teu dangdan bari ceurik geulis kawanti-wanti enah kabina-bina joro-joro we aya hate wah pake dengar luas anu musirna jeung ku kaulah teh cekeng kumaha upami dipileuheungkeun we ku kaulah nyai kersa bari ngagabruk kana lahunan kaulah mangga papa gila papa kana teh dijual ngapain lah tak gitu tak mangga cenah pangjajabkeun tapi syaratna pangjanakeun heula serat-serah we atanapi saucapna nya ieu teh diserahkeun cenah moal tak gitu bapak kaulah teh paner lah saya dilepas tuang garwa teh moal ngomong enggak dagoan ini dia